Ya, ulah di sisi jalan, bisa kedengar mobil. Lain di sisi jalan, ya mah. Di mana Di tuh? tengah jalan. Pak, aing rek nanya. Kunaon domba make bau? Cing, Domba make tes bau? aing. Domba make bau. Domba make bau. Tara mandi. Domba aing mah mandi wae. Ngapoe ku aing dimandian tah. Alah, itu bangga-bangga. Disemprot teh kanangna pasti seungit. Mahal make parfum mah. Nah, nah kumaha? So, pikiran. Taluk aing ah. Lalu Taluk. sabab kelekna opat. Opat. Keopat dua wae sia kelek geus bau. Ngomongin opat. Naon deui wae? Aing boga terucing mah. Males ya teh. Heeh, Cing sok aing mah. Sato naon anu sukuna tilu. Tilu. Sato naon anu sukuna tilu. Sapi. Sapi mah opat atuh jang di mana-mana. Deg-deg hiji ku aing di sop sukuna. Jadi bisa Lain kene isa. Hayam. Aya mah dua atuh cep ah aing mah. Jorah taluk tah aing mah. Taluk bisa bener itu. Taluk aing mah tah. Gogong nuju pipis. Ya, anjing ngerti. Goblok aing mah. Kang Bima apa tuh? Kumaha naon naon? Aing dia pamajikan urang kamari ulin ka mall. Oh, kamu Make jin. Oh, Nomor cepet gini. malah seksi berarti. Awewe kabeh malolohok ningalikeun. Alah, atuh eta mah urang awe bungkul lu malohok teh. Urang mah komo, sarua urang di kamu. Sarua. Jalan-jalan heeh. Pemajikan teh make anjing, street. Oh, nomor cet teh gitu. Ah, sagetan kan gitu. Awewe lalaki malohok kabeh awewe jeung lalaki malohok kabeh barengung kieu. Ah, gitu. Jing, maneh boga Kumaha teh? cing? Maneh? Mau nih Hah? buka teh. Bodoh kamu sarua Kamu? Kumaha? Kumaha tah cing? Maneh mah tibang awewe lalaki nu lalajo teh. Heeh. Aing mah awewe lalaki satpam kucing meong jurig lalajo ka aing mah. Malolohok. Malohok pemajikan geus di mall gitu. Heeh. Oh, jalan-jalan sarua. Heeh. Nah, make naon? Tadi celana. Hei, Lain euy, ieu urang ngobrol gitu. ngobrol naon? Oh. Lain hukum di urang mah euy bener teu adil cek aing teh. Maksudnya tadi kumaha Kang Bima atuh. Oh, eta tetangga euy. Heeh, Beneran mau hayam. mau kaya. Heeh. Heeh. Dihukum Dihukumna aja. 3 bulan, nyari 3 bulan kenyur mah beungeut. Dosa. Heeh, aing mah kan. Gitu. Komo aya deui. Aya naon gitu? Aya jelema ukur bari di spion. Ini spion, Heeh, spion mobil 10 tahun Kang Bima. di penjara. Heeh, 10 tahun penjara lagi. Pira. Nah, Pira nyokot spion, pira 10 tahun Kang. nyokot spion tuh. Heeh. Nah, euy. Heeh, eta teh digunjung-gunjung si Oh. spion. Heeh. Carita teh. Hese bagus. Heeh. Teu mau kunci teu bawa naon, Heeh. yo. Apa teh dibawa jeung mobil-mobilna. Oh. Ben, apa tuh? Naon? Ku canggih-canggihna orang Amerika, pangheulana manehna nincak bulan. Pangheulana cek bulan. Ngapung ditu pangheulana. Ku canggih-canggihna orang Amerika. Tapi entong salah Kang Amin. Yo. Ah. Orang Sunda mah bulan ya, Bulan. bentang disangrai. Pan aya laguna Kang Amin. Kumaha laguna diso? Ya. Bulan. Bener euy urang Bulan Sunda. bulan sangrai bentang. Bener. Panon poe. Naon? Aduh mun ceurik di ditu. Ye, mana mata kurang sok pase age jeung adi teh ceuri kunaon atuh dah. Lah ibu tulungan. Buru-buru tulungan urukeun bae urus ku maneh pira ngurus ka adi teh maneh mah kitu tuh dah. Oh, Yo, ceurik di ditu. pagahan sing bener adi teh ieu ulah sok ceuri-ceuri kan mau diheureuyaan maneh mah. Heeh. Ceuri teh ceuri kunaon nya tuh ah. Tiga berus di ditu di walungan. Atuh lincing jelas ya mau ngomong teh. Ayo teh Kang Bima mun hareubeul urang di mana wae. Iya we, apa? Alhamdulillah. Gayanya orangnya. Gaya di mana wae. Wah, hareubeul.
Ya ulin biasa, udah ngora atuh dinya ge ngoralin. Kalau ngora budak kene 7 tahun. Oh, bener. Lain aya sekolah nu ka mana? Bejana sekolah wae di dinya mah. teu udah sekolah. Teu sekolah. Di ai Akang Ieu mah tamatan S genep. es genep. S genep. Nah, es genep. Kelas 1, Oh, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas genep. jadi es genep. Oke. Lain da tahu cing. Sok ini naon? Ieu mah pan sasatoan Ah, sok dicantang. ah. Ai muning kunaon dicantangna coba. Gadung atuh. Bener bere. Mudah-mudahan kieu tuh bisa. Sapi kunaon? Tamang. Ah bener bere. Ayeuna ieu domba kunaon cing domba? Gongseng. Gongseng. Heeh. Ari awewe. Alah, bahang ieu mah awewe penting. Kunaon? Naon? Taluk aing ah, taluk. Bener tahu? Oh, teu nyaho awewe kunaon. Ku cancur. Ngobrol serba huruf A. Jang, kemana Jang? Lalang layangan, Bang. Ngalalang layangan ke mana, Jang? Ke arah sasak aja, Mang. Awas ada gajah, jangan gagabah ya. Gantar aja yang panjang kan aman. Kagak ragrag, Jang. Tar nangkarak. Agak lah kan ada sapam tampan yang gagah. Masa kan satpamnya ke Jakarta. Kagak ada. Ya, Mang, maaf saya kagak hafal. Makanya tanya aja ke Mang Warsa. Kan ada. Luasanya kan makan ke Majalaya. Ah, masa? Ya, Mang, Amang jangan ya. Apa kagak sadar? Ya, maaf. Amang salah. Amang kagak sadar. Wassalam.